Teman-teman, ayo sini kumpul. Filmnya udah mau mulai. Ayo kumpul. Tujukan heula marana gadis. Siapa? Selamat menyaksikan. Ayeuna mejahana gihan deui nya. Geus hila tala nagihan-nagihan. Mudah-mudahan ayeuna malalai deui nya. Pokona mah henteu bosin-bosin. Nek nagihan deuleu sanuntung calunas mah. Kagala ka malili bu tadi jeung balong syai. Aduh. Ieu aing mun dacek acakan. Aing nek make tiung. Geulis. Geulis. Ngus aek nagihan heula. Ayo wil. Cukup sekali ku merasa. Ela libur teh kitu tah rame banget. Ela libur teh. Pokoknya begencu ieu mah the best Indonesia. Kemana, Mak? Jajan. Ayo. Ih. Mana menggulis? Ih, mama. Kedadan. Kebaran. Aku juga gelis. Kamu mah? Bang gelis, kasih itu ge gelis. Nah, sih mah. Ampun dah, itu biar bawa nekot kieu. Bang. Gorengan aing. Mama ge cuma hal teh mah beak mun kana pipi bona. Ih. Pan sini nih teh. Ih. Kumaha kieu itu pipi bona? Ah, nyaah gencuna. Mata tengah aja, Neng. Atuh dangdan kang wae. Mendengareng kebeng. Tan bona mah nepokeun kaca meureun mah tan mah ieu ah. Bukan abuk bona itu mah. Lah, hajar kita hajar. Garis aja lemah gelis mah digarang-garang. Yes, garis. Garis ya. Nek naon emang? Galis. Oh, geus dek naon? Emang ka dieu? Duit. Bal unggalan mama. Minjem. Kamari can dibayar, Mak. Anu kamari ge can dibayar ku emak. Hijiekan. Hih, jugun Hijiekan aja dipikul. ngalontoy. Terus kalau teh loba hutang mah, loba ibadah. Jangan melibes. Ndang sore. Kan teh ka sawah wae meureun. Loba beasna. Kan teh loba beasna meureun ka sawah wae. Jangan tembang. Dia 100.000 ya, 100.000. 100.000 ku babar, 100.000. Uing genangan angkot ngesang-ngesang. Urang ge nanganan ngat ngesang-ngesang mah dengan duit teh. Mama ngijam ngeunaheun banget, nginjem wae ka uing. Ka dia ditungguan ka dia. Allah. Allah, Mak.
Ah, Kayak minggu isukan ya. ang paredangnya pa iyo. Beas mah. Tama tuh dari tak bayar heula nu kamari bayar heula kan mah buka duit ka uing, buka hutang maksudna. Boro boro. Oh ya tadi ini duit malu lu kan. Mana si Cek? Anak saya ada sekolah ka aing bona. Bogoheun ka emak. Masak lu. Dek. Enggak, udah ngena doang. Kok udah mana sih? Dek. Ini ngapain sih? Naon-naon eta? Hah? Minjam duit, minjam beli beas, boga beas. Bisa daang mah lokasi. Aya huut Iya. dong. Minjam madang huut. Kan mainnya hayamna lo bepuncit na hayamna. Hayamna puncit. Beak, itu ngasih uci dong. Emang kamaran ya emak. Tahu. Main di borong-borong kan pakai mayar hutang kasih emok. Rajim, anak gue lo boga emok. Di rumah teu boga ge loba hutang, ada yang ngeunaheun. Tadi sing harunya ka emak atuh nyai. Malah masak lagi, ujung Mak. beli beas. Aduh anjir gila apa? Empat dahar mana di jero. Sembatarasi. Enggak tahu ya, enak wih. Kubona kayak dibere, tapi makan kayak kumama jadi hutangna di dieu, jadi di aya, di dia aya, di digali, nutup nama. Aja nih mah urusan emak aja. Memang tinggal ngorong ya lebah hutang. Wajib. Aja Urus ke dia mah aja, masak mah. Lapar banget ya, bayar lapar enggak? Anak dahar matu. Jangan 6 dinam. Ya tuh ka warungan balik dengan. Sincep, Mak. Dengan sangu. Mah eueuh. Sama mana kotega kan ini tiba nginjam duit yang beli beas gimana tadi bere arampun. Kan bonagi lo bapak tabanen, entok, hayam, anak uing. Kalau wae dengan daang. Nginjam ke mana deui Kayak mok deui lah. Apanya? Masih emok deh. Anggus. Tanya tuh. Mam mayarnya kiraha emang mari kabona. Mayarnya kiraha. Enggak harap. Anda ngajual anak tahu. Anak tahu enak diborong kan ada di galian. Diborongkeun. Benernya. Dia. Mah teu karungnya kan pon ini. Gandeng nama. Tah. Jadi 110.000 nya. Ngaharejo ieu mah lembaran. Atuh gedean hejo ah. Apanya? Jadi 110 nya. Jeung bes kamari kan. Nya. Ulah ngijaman ka batur. Ulah ngijaman ka batur deui nya. Ke balik deh kanya ya mau boga beas, boga duit ke balik deh kanya nya. Heeh balik ah. Gandeng. Mah dek mau beas ke desa enggak. Kak beneran gak panggil di jalan, balik ke mana? Kasih duit. Tadi mana? Teh minjem duitnya. Kasih ulin. Ulin. Kasih ulin. Ya enggak. Aina, ya hok kan, namun beda hak dia dek tahaon, dek dagi. Ini jadi pas kan. Ampun, anak kau tergaduh. Mulut lagi dia. Mulut mayau, nyan mayau. Ulah kabeh atuh anjing meuli beas. Iya, enggak abis mah kumaha atuh mah basi mah hutang nah. Dua tah. Teuing hiji ha. Ulang. Meuli beas sih aing tadang teh jeung meuli beas. Ima ulang. Ulang ima sakit mah ulang. Sakit deui dah. Sakit deui. Isukan nya. Ai nak we sakit deui. Sukan. Ini ilah gelis sih. Ilah gelis. Ai nak mah benih hulung ya. Gelis di bawah aja. Nah yang di sini ini ge geus keliput tapi tetap gelis. Gelis bangetnya. Ini teh gelis banget itu benih semok.
Menikelis banget ini teh eleh sama omong ini hijau mah goleng, ini sini goleng, anu gulis ilah doang. Ini ya gulis pokok namanya. Geus heula nya gulis. Beda nek nagihan nya gulis. Ilah goy. Gulis. Bye. Assalamualaikum. Salam. Duit aing lapor gadag ah. Kau boga duit, ampun. Teh dong. Kemana si Ira kagak ada di rumah ah? Gue bawa jajanan atau gorengan lebah banget. Ini di sini. Tak beneran di wae kawangi di jalannya. Kangen golengan. Hayang lu nih. Nah, lu mau kemana? Mak duk wae teh hayang golengan. Ih, ubarnya ini mah gue sama lagi batuk. Ati sia lah. Biasa kan beda mah kadi nagihan, wis pokoknya. Gitu, iya gue punya duit tah. Ih, Tak tuh bayang dulu kadi bayang. Tuh 2 bulanan tah. 2 100.000. bulanan. Alhamdulillah. Tadi kapanggih ilah mak yal. Ayeuna kapanggih sini mak yal. Tah hinu atung kudu lancar. Lamun misalkan lancar akanan ngalir. Sama-sama ngeunaheun, henteu pusing, henteu palesya deui, henteu surung ubel deui. Nya. Heeh, nya. Eta mah ngeunaheun heueuh. Iya, ini gue enak. Yang geus nya ada kitu lande heeh. Heeh. Lu kagak minjem-minjem deui gua. Kayak mun geus hidupna sekalak, ieu kan masih kena tagihan nya. Atau ilak kene gua ah. Kayak geus nya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Yuk. Dah. Ya tadi lu kapan isi Ira di mana? Gua kayak banyak eueuh. Di kebon. Di kebon Kebon. itu, di kebon deket imah itunya. Geus nya assalamualaikum. Waalaikumsalam lu. Bye. Lu kade ah. Aya nu ngarampok atuh lu teh modar ah. Nungan, dedeng heula nak bohong. Apalagi lu? Bohong itu bohong, ha? Bohong, ha? Apaan pala lu? Poho lu. Ih, dipotong tau utang gua minggu harap lu. Udah gua diculik lu, dirampok biak habis dulu mati ludes. Iya jelima ida kabinelan. Hai senangnya pengantin baru duduk bersanding di sebelah. Mau si sate aro we kolot aing rawas. Astagfirullahalazim. Aing anu lewas mah. Aing nu rawas nanti Aing anu lewas mah. Aduh rawas banget emok. Udah nanti paege. Biasanya. Biasa. Dek nagihan. Ih, Allah ada tage. Naon? Allah pujain digejah, puja tagih duit aing teh duit ya. Oh. Allah. Geus meureun nu teh ti dusaeun. Ih, aing teh hareeng sumeng batuk wae. Muriang keur peuting ge, masih teh karunya kan ini. Syumang gadak alisana geuling, alisana ieu lah, alisana itulah. Emang na wae embung mail segala alisya disebutkeun. Atuh ai sumeng. Pokona mah bedah mah enggak mau tahu, kudu aya, kudu tanggung jawab. Arek eta geuling, arek eta geus sakarat. Teu peduli yang penting mah maya. Ih, pokona mah mah can boga ieu neng anu geulis anu donto. Pokona mah mah teu boga duit, isukan deui neng ka dieu deui nya. Mak pasti aya isukan mah. Hena jeung aya ge pasti alasan isukan teh poho nya. Pasti poho jeung poho untuk ujung nama teh maya. Ih, hareeng mah teh mah teu boga duit tuh, cabakna tuh. Hareeng Ya, panas. bedahnya, dengan beda sabenerna bedah teh, aya teh embung pasea, embung gulet deui, bedah teh geus sape, gagara gulet ta. Sanggul bedah aya mah jeung make tiung. Usaha, kan mama teh ieu. Gagara ku balong syai ka makli. Ayo. Bodoh, pokoknya mah teu boga duit ieu neng. Maklum naha. Karanda mah rada kolot, teu boga duit anu ngusahakeun. Sia benernya mah bedah teh embung galak-galak aya nama nagihan teh bur bayar ka dia. Oh, neng.
Allah tu biasaannya. Ber bulu. Oh, wah. Oh, arek kadeh wae. Aku kumaha ya Allah mah. Ai namanya beda mah embung kalunya kasasaha arek ini ai jelema kolot pokona lamun teu nagihan ku beda arek digalakan. Hi ulah karuna. Nanti. Iya, bang mau aina. Bang mau. Oh, neng hampura wae. Naon ngomong ha? Oh, aina Allah, ni enggak mali Allah, aina Allah. Aina bamedah mah arek teu as, arek galak, bono teuing arek ka dini arek ka sia, arek ka budak. Untuk tanggung jawab. Ayo, mah tanggung jawab dah. Ulah neng sini di penjara. Penjara aya ge. Ini anu penjara mah tara mai, ayo. Ikan osok, enak dong Allah. Alisyan wae. Sukannya? Sukan teu menang sok ayeuna. Hi. Ayeuna haeng dobel emang ha. Awas kamu teu malai keneh wae beda mah bebenelan itu imah mah ijo tek digusur. Ulah Tapi ruang make beko. Ulah bodoh teuing. Awas kamu teu malai na. Ada. Ih. Tega si emo ka aing. Aing disiksa puja ini puja kersumeng disiksa. Si emo kan kodaran si emo. Hah? Hei emo. Naon sia? Tungguan. Ngadek mayang, ayo. Dia mayang mah. Sia ulah berlebihan teuy ulah katarolan teuy ka kolot. Aing kiki kolot aing tegap lega aing ku kolot, aing teh kolot emok saya teh kudu boga kahideng ka kolot teh najan lagi ku kitu-kitu teuing kejaba belangsak teh. Kese kita katulah ku Allah. Hi, emang aing teu wani aing ngalawan wani ka sia ha. Hayo. Hayo aing. Emang aing teu sieun ka sia. Sieun. Hayo sia ha. Oh, jadi ayeuna nak tangan. Ayo enang tangan maya ha. Satu lawan satu. Tempokeun nya si beda arek si beda arek pasya dewa ieu jeung ini nya. Tempokeun nya penontonnya ulah teu dipotong, ulah teu dipentok. Hai sia nguat. Kau. Modar di dinya teh modar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Cek aing nyeri wae. Aduh.